Saha nu ngajarkeun kaikhlasan di nu lahiran Pak Haji? Kumaha Pak Haji diteang tengah peuting make obor diketok mah budak ieu pamajikan geus karasa nuturkeun teu ditanya ku Pak Haji boga duit sabaraha mana DP na diurus make rasa jeung make cinta. Hayo geura babacaan sabisa-bisa diurus diurut tapi kagubragna aya nu salamet aya nu teu salamet tapi lolobana mah nu salam. Geus kitu ditungguan tepi ka 40 poe dikemitan kade ulah sare geura kletukan eta siki jagong kan kuring kurang nuangan cek kuring pun ngajun. Hayo diurut pinuh cinta dibere duit henteu beres 40 poe eta Pak Haji tuntas tugasna dibere naon ukur dianteran bakakan sah kitu-kitu. Apa Pak Haji sangsara? Henteu, jadi tokoh terkemuka tiap desa hirupna ripuh henteu bagja. Aya hubungan emosional antara nu ngajuru jeung nu dijurukeun. Islam ayeuna kumaha ajaran urang asup ngeong-ngeong ke rumah sakit. DP heula cek orok teh dulu DP na can kaluar. Tong kabiji lah geus sia teh. Geus ngajuru bingung keneh wae. Teu bisa bayar ke rumah sakit nu 25 juta kamari di Bandung. Sering kuring nu 14 juta, nu 13 juta, nu 15 juta, ayeuna mah 25 geuning hujan. Kan loba nu rumah sakit nahan, emang tersangka orok. Nah ditahan. Lamun ditahan biadab, naon sababna dia biadab? Mungkin ditahan argo rumah sakit mungkin ngagedean icih. Balikeun heula keun urusan pandeuri KTP naon ayeuna mah tong nanan aya gubernur Jawa Barat